Pileud naon anu dipika resep ku awewe. Yo. Betul. Tuh. Betul lah. Taluk. Pileud kasur. Yang silaing asa siga manusia yang uy dan po menang milik ngalalengi itunya aitan po menang masalah jeung kasusah daratang carurhat Abi kita jalmi sanes ririwan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kata-kataannya. Karena asap mie teman-teman. Tugan teh jadi spaghetti. Ini di Enzor. Toko. Berhubung orangnya tidak jadi di pasar ya. Jadi wes saya ya. Ya karcis di RT kalah hilap nyimpen jadi itu kata Tobat hailallahaladim silaing kanya nyerianya aja uy. Jual kamu. saya ayal guys. Itu sopannya kan cuma darurat. Ini lapar wae. Ini tepat. Waduh, sampai minggu aja mas. Sampai hidup puasa mas. Tos lengjang entong seueur ngawaos Kebersihan HP. Puasa mereka Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, niat ngebersihkan hati tapi nu bersihna dahareun wae kumaha ieu teh jang euy. Jadi ulang maka elehkeun ku oray nu tadi. Oray masa kali we dahar. Tuang nih oray tuang. Tobat Eka oray tuang eka jalma. dewek meuleun aya saja. Papado gitu. Aduh Gusti Oray masa kali we nu tadi misalkan ngahakan beurit. eta selain barang hasad wae saja jang euy. Akhirnya teh saur sepuh mamatak oray aya peurah teh karena oray mah sok meurih gitu. Heuh bener kitu nya. Peurah. Abi ge perih beteng. Jadi hayang barangkan wae teu beteng mah. Jadi mun urang hayang aya peurahan gitu nya. Tapi mung meurih. Mimpi kali. Udah nu ka laut ge seuri teh sak geus wih ti laut dakar di lautna meureun. Cari. Cerikna kategori meurih prihatin. Ancek si Jamrut naon berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Lalu mati kemudian. Si Jamrut. Kan nu asli namanya teh. Aslina mah sadayana ge renungan eta nya. Beri heula gitu, meurih, tangis meurih engke. Geus meurih beunghar di ruang.
Ya buat tujang bakal di ruang maknya ada diawetkeun gitu siga pindang. Amun cek si Cebot mah kurang teh kudu bisa puasa di restoran gitu. Heuh eta si lain barangkeun wae jago. Puasa keur eueuh dareun mah eta mah. Tapi anu gagah mah si Cebot ge kudu bisa puasa di restoran gitu. Si lain bisa tuh. Yang loba dareun kuat mah. Urang mah alamatkeun we sakira-kira aya. Ya. Memang moal tiasa langsung nah abi mandek puasa nu satahun full moal teh diajar heula nu sehari udah sehari setengah hari Iya, udah setengah hari ya iya bener gitu. 4 hari gitu. Jadi jalmi-jalmi anu sukses ge gitu. Rata-rata mah nu pareurih heula gitu. Aya nu teu peurih naon anu kolot-kolotoranana geus jaragi jelema tinggal mental. Ari urang mah wayah Resep si lain madang euy. Ngadongeng tuluy. Barang hakan tuluy teureun-eureun. ini bisnya cuma kana cara ceramah kan. Aduh. Kupu-kupu tadi mah lain kupu-kupu naon hileud. Jadi saking ku sanes gilanya hileud mah ginyal gitu genyal. Komo hileud bulu. Tapi aya tatarucingan hileud naon anu dipikaresep ku awewe. Yo, betul. Tahu. Hileud kasur. Eta mah ku istrinya pada ngudag-ngudag. Tapi hileud kasurna ge mun eueuh duitan mah ngeuti kitu. Nya nu bogaeun hileud kasurna mun eueuh duitan mah wah itu kali tajong. Abang sayang banyak uang. Abang tak punya uang mah bakal di alapung. Geus sadayana istri kitu nya masih seueur istri si anu solehah anu teu memandang artos gitu, tapi memandang duit. Jadi kembali karena laptop gitu. Jadi pemberian teh sangat dianjurkan gitu. Kurang mah tuman peurih gitu. Panggih jeung daging domba daging sapi ge saton sekali. Kita lain peurih. Makan pagi jam 12 beurang, makan siang jam 6 sore. Lain naon lagi kedap peurih. Jadi orang-orang anu punten sanes ieu orang anu standar hartana di bawah minimalisme. Jadi kedah nama tos kuat gitunya. Sabab naon tos teu manteuring. Tos naon ulah aya kata salatri gitu dan cuman lapar. Cuman lapar. Beda lapar. Kudu nama leuwih gagah. Ayo beda jeung anak presiden, anak raja. Itu mah dahar jeung daging ge kadang-kadang asa teu barang dahar. Gimana guys? Sih. Saking ku nikmatna. Alhamdulillah. Oke ya, oke pada di asaan tuh. Tinggal kana tuh mah payut ginian ada udah teh. Jadi hakikatnya kesenangan itu adalah upami urang senantiasa
bersyukur gitu. Walaupun biji sekecil apapun berarti kurang sekedik dibandingkan saya dan cek abdi sekediknya kusir mah digotong ku sabaraha ribu urang eta badak tak urang ge asa miskin teh da ngarenegna jeung Jokowi ngarenegna jeung pejabat heuh asa miskin salah ngareneng eta teh nya Ngarenegna jeung sok ngarenegna jeung budi pang beungar nya terus wajah asa goreng ngareneng jeung si Thomas Georgi atau saat ngareneng jeung orang barat ngareneng ke kebun binatang bakal kasep urang jadi terus urang bawa duit 10.000 ngarenengna jeung anu 5 jutanya tuh asa boga jadi emang bahagia teh emang kumaha pribadinya jadi ulah ningali batur mah reudang wae justru apabila orang lain mendapatkan kesenangan milik badai hartanya badai kendaraan badai rumah badai jodoh maka lain ngewa orang tetapi alhamdulillah ya Allah batur mah geus parayu gitu atuh mudah-mudahan we abi ge berikutnya ya Allah batur mah narawin gitu abi mah mudah-mudahan atuh saenggal tapi jarang anu kieu ya Allah nah ari batur geus maraot gitu nya ai urang teu pisan nya tok jarang gitu jadi bae batur cenah maraot teu urang mau ulah wakan naon boga mobil boga motor can boga imah can boga rana Pemeriksaan Perawan diantawis lainnya guys ieu mah dah acara ngadongeng ya jadi ulah dianggap heureuy gitu ternyata ulah dianggap heureuy nya ieu mah acara ieu we hiburan mudah-mudahan kitanya para wargi sadayana tuh jeung siga dongeng nyebut mudah-mudahan para wargi sadayana anu nongton ieu video teh ngarasa terhibur gitunya ulah ngarasa ijid ngomong geuleuh gitu mun dinu dagang naon wantun galeuh gitunya teu wantun ulah geuleuh gitu aya mah kan sabab video jadi anu sanes wantun artinya ya punten oge bilih aya naon kata-kata anu sakedik nyinggung atanapi ponok nyogok gitunya panjang nyugak kita naon ponok jadi orok panjang jadi budak da ieu mah video naon sebatas hiburan wae atanapi sebatas nya hiburan wae terus abdi sadayana oge ieu tang abdi sanes kategori orang-orang soleh orang taat agama sanes sami we jalmi biasa keur dosa lamun cek dina wayang mah non tungkul gitu tempat kaluluputan gitu eta namina jalma lamun tanggah tempat kaalpaan gitu tempat kasalahan gitu jalmi gitu abi mah jalmi tapi bukan berarti jalmi apa ya da jalmi urang mah tuluy ya salah henteu gitu oge maka urang teh kedah aya diniatkeun dalam rangka perubahan gitu sekedik-sekedik sanes sayang dipeunteun ku jelema gitu da dipeunteun ku jelema mah naon paling ge dipuji hungkul lamun resep lamun ngewa nyerekan gitu justru urang mah kedah mencari perhatian pangeran gitu sanes pangeran Penogoro gitu. Tapi pangeran urang sadayana nya eta upami gitu akhir kata gitu nya kumargi durasi gitu ya guys tos pilih kabujeng Sep video kali ini saya cukupkan sekian dulu ya guys mudah-mudahan saudara-saudaraku yang senantiasa menonton video si Palakotona gitu dalam channel Jago Ulin senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
taala juga senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, juga yang belum mendapatkan pekerjaan gitu ya, tinggal di pasian pidameleun. Tapi sanes pidameleunana jeung bayaranana nya anas pidameleun aya bari teu dibayar jang oge. Mudah-mudahan anu teu acan karengeng jodoh gitu. Sing engal-engal kayak gitu. Begitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi